aya jelema anti speaker lantaran speaker ieu ti Kangjeng Nabina baka speaker diharamkeun bid'ah ti Kangjeng Nabina sebab as-saut yakhruju minal hadid pawaramun nyanangan nyahonangan sakitu kan suara nu kaluar tina besi eta haram dina sulam topik teh kan kos kitu. Wah, tak abah kula mah seserian teh kunaon jadi dalil kos kitu. Kunaon ieu mah pan suara nu kaluar tina besi, suara besi kaluar ti besi eta haram. Ari kieu mah speaker suara urang tah mah kaluar ti speaker aya itu mah pan as-saut yakhruju minal hadid. Suara nu kaluar ti besi aya mah ti sunggut jaen. Beda atuh tah abah tah. Nah, ulah di ieu cak abah teh ulah di tandingan geus. Teu bisaeun teh mah teu ngaji mantek cek nya. Atuh eta as-saut yakhruju minal hadid. Suara nu kaluar ti besi. Jadi besi bersuara, gitar. Pet. Ding dong ding dong ding dong ding dong. Eta siapa seuri heran. Kos kitu bae ge. Atawa nu buleut teh naon ngaranna nu sok mo naon ngaranna tuh atuh emang sia boga jing aja nu sok di meja teh naon ngaranna sia mah nyaho kabeh heran berarti sia pemain ieu nah eta goong kaluar suara tina besi eta gitar kaluar suara tina kawat besi kita lah anggap eta segala rupa kecrek keluar tina besi haram nu kos kitu ngaranna ai ieu mah kaluarna ti sunggut urang melalui mukabbirus saut geus dipermasalahkeun ieu mah kajian papanjangan kitu moal aya eureun-eureunna geus ditandingan ku kumaha geus dibasul masailkeun di NU geus dielehkeun nyana tetep bae nyana ngaharamkeun ieu mah keur carita kajeun heula ayalah sakelompok model kos kitu moal anggeus-anggeus ngabahas speaker mah ieu mah keur carita nyanaku gara-gara ngaharamkeun speaker lantaran ieu bid'ah maka ketika di masjid aya speakeran haramlah asup ka masjid salat di dinya bari mun aya jelema make speaker haram sasalaman jeung nyana lantaran ahli bid'ah aya HP makan nyana ge baroga ikan teu arti geus kumaha nyana bae eta mah geus kelompok nyana bae jadi lawanan. Oh, kurang kumaha nu ngalawanan baheula Aang Sadili jagot di Sukabumi ngalawanan eueuh nanaonan. Di urang ge baheula ku Ki Bustomi dilawat eueuh nanaonan. Ko maka di ka Abah mari teh geus dilawan cek nya nake ge balik sorangan.